Tuluikeun ciri sieun ka Allah warobi'u nu kaopatna ayaho papi amri yadihi fala yamudanna yadahu ilal haram. Sok sieun dina urusan leungeun, lamun teh mah boga rasa sieun dina urusan leungeunna maka leungeunna teh moal dipanjangkeun kana tempat-tempat nu haram, moal disodorkeun leungeunna kana tempat nu haram. Intina jalma nu sieun ka Allah bisa ngaraksa leungeunna. Mun pejabat moal mungkin nanda tangan mere kebijakan nu sakira-kira ngabalangsakeun ka rakyatna. Itu tak euy dari pejabat mah euy sagarupa pi dunyaeun pi akhirateun teh antara surga jeung neraka teh kumaha dina tanda tanganna dina pulpena euy da kebijakan di dinya. Tah rakyat oge akur, rakyat oge mun teh mah ayeuna jalma biasa, mun teh mah sieun ka Allah maka leungeunna bakal dijaga. Moal sacabok-cabokna, moal sacokot-cokotna, moal sarampak-rampakna. Wa inna ma yamuddu yadahu ila ma fihi ta'atullahi ta'ala azza wa jalla. Pastina eta leungeun bakal dipake kana naon perkara nu jadi taat ka Gusti Allah. Wal khamisunu kalimana ayyahu papi amri qodamaihi bakal sieun euy dina urusan suku. Palayam sipi maksiatillahi moal mungkin suku jalma nu sieun ka Allah mah dileumpangkeun kana tempat maksiat ka Allah. Nu sakira-kira matak poho ka Allah kitu. Wasadi sunu pangsadisna nu kagenepna ayyaho papi amri qalbihi bakal sieun dina urusan hatena. Payukhrija minhu al adawata wal bagdoa wal hasada wa hasadal ikhwani. Maka bakal dikaluarkeun dina hatena teh rasa permusuhan, rasa keheul ka batur, rasa hasud kanu jadi dulur kitu euy. Da sieun teh ka Allah, duh Gusti ulah dibere abdi teh permusuhan dina hate, ulah dibere ayeuna komo nepi ka idharul husumah mah. Ulah dibere rasa keheul, ulah dibere rasa hasud Gusti, da kabeh ge geus aya ancakna bakal kitu. Wa yudkhila fihi an-nasihah. Nu aya teh kete bakal aya teh nasihat dina hate teh pepeling, daek narima nasihat ti batur, daek narima saran ti batur. Wasapako nu aya teh rasanya lil muslimina. Tuh ka jalma-jalma muslim cirina ta jalma nu sieun ka Allah teh nyaahan gitu tah. Wasabi'u ayyakuna khaifan fi amri taatihi. Nu katujuhna bakal boga rasa sieun dina urusan taat ka Allah. Payaj'ala taatahu kholisotan liwajhillah. Engke teh dirina bakal bersih taatna teh murni karena Allah, lain ku peda hayang kapuji ku manusia, lain ku peda pamaksudan anu sejen, meles we karena Allah. Diganjar teh diganjar karep nu penting mah meunang ridho Allah kitu. Wa yakhoparia sieun kete kana ria, wa nipaqo sieun kana munafik. Fa idza fa'ala dalika fa huwa minal ladzina qala Allahu fihim wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Engke teh asup jalma nu migawa kitu mah kana dawuhan Allah nyaeta wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Jeung sajabana ka ditu. Mudah-mudahan urang tah dibere ku Allah hidayah jeung taufik bisa netepan kana ciri-ciri jalma nu dipikasieun ku Allah. Da urang teh kudu boga rasa sieun ka Allah. Tangtuna mun geus sieun ka Allah moal mungkin urang maksiat ka Allah. Kitu dah. Ulah hilap euy ayeuna mah. Ngopi. Subhanallah.